السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام بعدد ما في علم الله عليك وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله. أغثني 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 سريعا بعزة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة الأصلية والبهجة الثنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. فأقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربيل. Tukang son punten launa letikeun basna. Anu diteda doana siang kalayan wengina para kiai, para ulama bil khusus. Sepuh-sepuh urang pangarsa Al-Mukarram Abah Ki Haji Thaha, Abah Ki Haji Mas'ud, Abah Ki Haji Aang, Abah Ki Haji Nurdin oge para kiai nu sanesna. Urang doakeun mudah-mudahan guru-guru ngaji urang sing sararehat. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak Kepala Desa beserta jajaranna. Teristimewa segenap para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj kampung Sempureun. Mudah-mudahan kesang jeung pengorbanan panitia berikut masyarakat Sempureun nu nyumbangkeun harta, pikiran, tanaga, kejo jeung sajabana mugia sing ditampi amal sedekahna. Mudah-mudahan sing jadi kiparat pikeun ngahapus dosa urang kabehan. Sasarangan urang panjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita Kangjeng Nabi besar Muhammad. Ibu bapak kula datang ke negara Sempureun teu niat rek mambatahan ibadah, sebab urang Sempureun mah geus ahli ibadah kabeh. Geus kabeh ja kagajrug ge berjamaah subuh di Masjid Sempureun mah sampai keluar-luar sendal.
Ieu mah kula datang ka dieu nyumponan pangondangna ti panitia. Mudah-mudahan berkah silaturahmi Allah ngizinan jeung ngaridhoan ka urang kabehan. Ngencuan datang ka dieu nu hade niatna, nu hade lampahna. Ulah sampaikan balik ti dieu ngan ukur menang tunduh jeung kesangna doang. Tapi kudu aya bawaeun ka imah. Datang ka dieu sejarek tolabul ilmi sangkan menang ilmu anu manfaat. Amin. Kunan kula ngomong kieu, ye nu dihareupeun hau kabeh ieu. Ibu-ibu malamun kiai na teu rame be ngalobrol. Matakan maing digajug teu boga pengajian ibu-ibu lieur. Pernah aing magahan ngaji ibu-ibu, aing mamaca kitab khusus horeng di tukang mah mertis jambu pan bolon. Rek ngadalil ngaji luhur-luhur ge percuma hareupeun ibu-ibu malah anu nyangsang moal paling tai ceuli. Rek ngahadiran kiai mah beuh milihan tiungna ge ti dohorkeun. Balik be tiung dibabetkeun kana paku. Aya semah mah uluk salam pupar papar neangan tiung gep kana kokolor salaki. Nah, dengekeun maqalat. Tuh hadir mah tuh cara bapak-bapak di jero tarungkul be kueh beak sapiring. Awas geus dengekeun. Ieu ngondang ceramah datang kadua eusina rek mekelan tentang keimanan ka Gusti. Tapi lamun urangna teu sadar diri, teu sadar hate, teu tahu diri, eta nu diomongkeun ku kiai hanya iklan supermi doang. Japang rasa tiap tahun ngayakeun rajaban, tiap tahun ngondang kiai, anger bae nu berjamaah subuh ka masjid mah pemain lama. Nu kararieu mah jurik bako nyaho teuing. Minimal balik ceramah ti dieu, balik hadir ti dieu. Allah mere rasa sieun kana hate urang. Al-Imam Athaillah dengan tegas mengatakan la yukhrijus syahwata illa khaufun muz'ijun wa syauqun muqliqun. La yukhrijus syahwata, manusia tidak akan bisa menghentikan segala bentuk perbuatan maksiat kecuali dina hatena geus boga rasa sieun ka Gusti. Amin ya robbal. Ieu mah ngaji be unggal poe. Ibu-ibu malam Jumat lain mamaca Yasin kalah nonton Andin. Iya tuh biasa basi. Siapa kiai ngomong Andin, kiai tukang nonton TV. Tak jelas. Ulama lain nonton, pedahnya hona kieu kamari diondang ka bala desa. Tetangga rumah tangga pas saya hampir cerai gara-gara ikatan cinta. Salakina keur kekedengan wayah Isya disepakan ku pamajikana cik salakina kunaon sia nyepakan aing dosa naon cik pamajikana jara rengkel nu maehan si Elsa nu dihukum si Andin. Tarik sis. Aing ceramah 2 kali beka di stres dak. Hampura abah sepuh hampuranya. Iya hese. Ceramah hareupeun provokator mah hese. Nah, teruskan ngajina di mamana ge nu sok rame mah ibu nu paling loba hutangna. Ieu seragam koneng selunas dan ya. Salatullah salamullah ala taha Salatullah salamullah ala yasin ala yasin tawassalna bismillah وبالهدي رسول
lillah wa kulli mujahidin lillah bi'ahlil badri ya Allah bi'ahlil badri ya Allah salatullah ala taha salatullah salam ala yasin ampura mah dengekeun kulamah datang ka dieu ceramah menta ka Gusti mudah-mudahan nu hadir di dieu nu ngadenge corong sapeker ieu mudah-mudahan sing dipasihan sadar hayang geura tobat ka Allah. Jasana jan urang hadir rajaban ge aya perubahan mah percuma. Umur mah teh jadi jaminan, kadang-kadang geus kolot, hulu mah geus putih doang saun tapi polongo. Nyaon teh polongo. Polongo nyaon teh? Kan dia polongo. Atulah nunjukan bata aing tolol dia mah. Di Gajrug mah polongo teh kieu nitah anak meuli sampo, dadang sabun colek naon eta? Pak, ieu mah pan kadang-kadang umur mah geus kolot, imam mah deket masjid, tapi teu nyahoeun tihang masjid aya sabaraha. Haji Asep ngomong kieu lain pang benerna, justru ngajak bener, lain ka batur ka awak Haji Asep. Jah Haji Asep ge can bener hirupna. Lamun aing geus bener mah moal tengah penting neangan ka joka sempureun nih. Jah Haji Asep geus bae, jalma teu bener. Aing disebut Kiai Al Mukarram ge ku MC. Pamajikan aing ge can pernah nyebut Al Mukarram ka aing. Daek keket bae aing mah. Di bejaan kalah ngajak seuri doang nu wauh bae. Hampura bunya salerosna mah ya rada kirang sehat tadi ge abdi dibekam heula. Mudah-mudahan kula sing panjang umurnya. Abdi mah rumah tangga 16 tahun can gaduh putra, karak pamajikan doang anakan 4. Guys, cicing. Hampura ka, aing can nepak kana Isra Miraj can aing keur neangan salah heula ya. Doang eta motor Mio lamun akina geus soak di starter moal hirup kudu diselah. Kotok jago reka binti ka kotok bikang, tidok langsung neakeun, jang-jang naheula sisiripit. Hampura mangnya biasana lamun jual 3 jeruk premannya jawara, ieu mah kiai. Atuh henteu kabeh beri aya nu Hello Kitty. Kupingkeun dengekeun. Ya, Haji Asep datang ka dieu kudu mawa perubahan. Tugas kiai dengekeun, tugas penceramah, tugas mubalik, tugas kiai lain nyarekan jelema, salah. Tugas kiai itu mendaur ulang sampah. Kumaha carana masyarakat anu tara ibadah, nu beuki maksiat, tukang mabok nu dianggap sampah di masyarakat, nu geus dipandang sebelah mata, diraul kul ku kiai. Jangan dipukul, dipeluk ku kiai, jangan digebuk. Paham tuh? Pakai pantama jalan mata bener. Kupu-kupu yang indah dulunya adalah seekor ulat yang menjijikan. Ini hanya soal waktu untuk bermetamorfosa. Meningkatnya urut bajingan daripada urut ajangan, bener tuh? Urut bajingan mah tobat, urut ajangan mah kumat. Pan sok aya ajangan nu pinter kodek. Doang kotak amal hayang dibere bae. Kabatur mah urunan bae rajaban. Lebah dipentak ku manehna. Abah Haji, cendengan Abah Haji can urunan. Ti Abah mah doana bae. Wih, aing. Ya, urang babarengan ka Gusti Allah. Ieu nu aya di dieu kabeh ge kakasih Nabi Muhammad. Nu salat, nu tara salat asal dina hatena iman ka Nabi Muhammad. Cirina daek ngadukung acara kos kieu eta sia kakasih Nabi Muhammad. Baheula Kangjeng Rasul pernah ngomong harapan para sahabat. Ti Kangjeng Rasul, "Hei para sahabat, aku tak kuasa menahan rasa rindu yang seberat ini. Kaula mah teu kawawa, hayang geura papanggih jeung kabogoh kaula. Hayang geura papanggih jeung kakasih kaula." Cik para sahabat, "Bukankah kami di hadapanmu adalah para kakasihmu?" Cik Nabi Muhammad, "Kalian bukan kekasihku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku." Lantas siapa gerangan yang kau maksud sebagai kekasihmu ya Muhammad? Hum man amanu bi walam yarawni.
cek Nabi Muhammad kakasih aing kabogoh aing anu kuaing dirindukan saat ayeuna manusia anu hirup di akhir zaman can pernah nempo aing can pernah manggih banget aing tapi dina hatena iman ka aing percaya ka aing sebagai nabina saha yeuh kawas panitia urang dia kabeh masyarakat ieu kabeh kakasih Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad nyahoeun dia tilak surat subuh alah peci mah lebak isah henteu subuh henteu ngarokok ge ngadownload matakan hayu hijikeun hate urang ulah papaseaan jeung papada Islam goreng ulah papaseaan ulah ngahiji kita ini nggak bisa hidup sendiri guys pak yu kita ini makhluk sosial nggak bisa kita hidup sendiri nu pinter butuh kanu bodoh butuh kanu pinter kiai butuh kanu bodoh namun kiai nu bodoh rek magansa magahan jurig bukti nama lebah rek rajaban manu capek manu bodoh eta nu ngagotongan so nu masakeun tenda saha bodoh nu ngabagikeun berkat nu ngabeakeun berkat nu bodoh butuh kanu pinter sebab lamun nu bodoh kajenteng siang ngayakeun acara tenda dipasang tapi eueuh nu pinter eueuh kiai rek kumaha siang ngamimitianna ulah ogoan dia hirup mah nu pinter butuh kanu bodoh nu bodoh butuh kanu pinter saling membutuhkan sehingga terjadi simbiosis mutualisme nah dia ngarti henteu ya simbiosis kejo akel ayo babarengan makana punten Pak jangan pernah beranggapan bahwa yang ceramah lebih mulia daripada jamaah nauzubillahi min dzalik abdi mah disebut kiai ge al mukarram ku MC can pernah pamajikan ngangsehan kopi al mukarram ngopi dusun ulah serian dia aing paling sohor disebut aan celokan. Yuk, jangan pernah menilai seseorang hanya dari cara berpakaian. Setiap jalma nu make jubah eta kiai, geura ulin ka Mekah. Di Mekah mah nu make nu ngangon embe ge make jubah ka. Setiap jalma nu bukna gondrong eta penjahat, tuh bukna gondrong daek ngaji. Mending keneh buk gondrong daek ngaji daripada nu botak ngadu kotok. Ieu mah buk gondrong ai beungeut pikarunyaeun. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari cara berpakaian. Wi eta mah aya tatoan jigana ge jahat culik. Ih, bama lain tato hapur ka bantek gelap. Jangan menilai kepribadian hanya dari cara gudang garam ge eusinah maroko lain uyah. Aya gudang garam uyah. Pak Haji Asep jadi kiai ge ayeuna, baheula mah sareng tobangka. Matakan abdi mah punten. Lamun aya babaturan tatangga dulur di mana bae mendak. Can resepeun eta kana ibadah, lain hewa, karunya. Aing ge baheula kitu meureun. Untung aing teh dipaehan baheulanya. Coba lamun aing tertilok salat tilok Jumat aing paeh meureun jadi bobongkongnya. Kita beramar ma'ruf wajib. Lamun misal di lembur ieu aya nu zina, wajib amar ma'ruf. Di lembur ieu aya jalma di tempat sepi khalwat, lalaki jeung awewe hihijian. Wajib amar ma'ruf, cegah, berantas tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu. Yang haram katakan haram, yang halal katakan halal. Tapi tetap amar ma'ruf ge kudu make akhlak. Eta tilok salat, eta tukang mabok, caram. Tapi hewa ge kana kalakuana bae tilok salat beuki mabok, teu meunang hewa ka jalemana. Dan utara salat ge manfaatan. Mana manfaat utara salat? Lamun di dieu anu paeh, san sok ngagali kuburan bari hujanan. Utara salat, santri mah jeung ustaz babagi amplop di masjid.
Aing mah lain ngabenerkeun kana utara salat tolol. Hartina nu beuki ibadah nu can beuki ibadah eta kudu ngahiji kudu babarengan bener tak? Ya ieu ge kikian ge ieu ngahiji lamun sosoranganan moal ngawujud ih. Coba rajaban sorangan bae teu ngajakan batur atuh tihang hiji be burungnya. Allahu Akbar. Gusti mudah-mudahan amal saya urang geus ditampi ku Allah. Heupan imah wa imma cinta ka nabi teh imah wa imma. Aya nu nyieun taman bae, dak ieu moal aya orai bedul. Ieu kembang lain menang malingan ti Citra Maja dia ieu. Jangan diketawain. Apapun bentuknya ini adalah bentuk kreasi, hasil karya sebagai wujud apresiasi cinta Nabi. Pan ibu-ibu memberi cinta Nabi mah. Salawatan, salatullah. Ai pamuda mah teu bisa salawatan. Bisa na kikian. Atuh tempo ge positifna. Berarti najan kukumaha ge berarti resepeun eta ka Kangjeng Rasulullah Muhammad. Dengekeun sia, dengekeun ya. Nu ngadenge corong sampai ke kaula, kajenting sia jawara siap preman. Teu nanaon itu preman. Di dieu tundukkeun hate sia ka Gusti Allah. Ulah ngaku jawara dia lamun can bisa ngegel celi sorangan. Sia mah seurigeun nepokeun beteng. Teu jelas. Ya aing di mana ceramah eta fokusna ka dieu bae. Atuh aing ge temesen kos kieu ja. Kumaha aja paket JNT na datang na kos kieu. Pira kok aing ku dibalikeun deui. Puguh heuh dak pamajikan aing mah rada leutik awakna aing lintu geger di gajrug mah heuh nya masyaallah dunia terbalik aya pamajikan ngareuneuhan salaki. La yukhrijus syahwata illa khaufun muz'ijun. Lamun jalema hayang bisa ngeureunaan maksiat kudu aya rasa sieun ka Allah. Aya eueuh rasa sieun mapan gati hirupna. Kanjeun teh geus gede ge puguh piomongkeun kadang-kadang cageuran anakna jeung bapana. Anakna mah ka masjid bapana mah nguseup. Allah bae lah. Antakna enceng adanan jeli bapa ya. Sejarah rengkel lain. Ini tentang kita bro. Hampurannya ulah kasinggung kak, ulah mau ngomong nak kieu yo. Urang gajruk ieu lah, uyuhan hirup bae ge. Oh Pak jakula mapan sakola luhur-luhur cara batur henteu janek naik ka luhur agag ge lah. Jakula mah ceramah lain ahlina tah lamun ceramah mah tadi Abah Haji. Lain kasep nu mana jeung nu tadi. Ih tolol kalah nyurakan. Aduh, terusnya awas kupingkeun yuk babarengan yuk tundukkeun hate urang. Sadar diri karena kelakuan goreng urang. Lamun aya jalma tukang maksiat, tukang milampah kagorengan, tapi penting ayeuna sadar, nyesel, ngaku karena kasalahanana, insyaallah salamet ta jalma sebab aya bahan rek bener. Nu hese ge lamun mah geus polongo, boloon. Geus masalah di papatahan. Teu ngarasa salah. Hese puguh salah nabrak lampu merah mangkreng bae ka polisi. Cik polisi we, salah naon Pak kula? Cik polisi goblok. Dia salah eta lampu merah kunaon ditabrak. Iya tuh salah apa nek naon dan lampu di dinya. Alam dunia ini, semesta ini sudah kurang bersahabat sebenarnya saudara. Bu, ayeuna meta di lembur pakulian geus hararese kara hese. Ayeuna mah neangan lisung bae ge eueuh.
Ye, eta nek ngagaru neangan kebo hese nama. Hese. Ganeng lah. Ngomong bae nomor duit moal. Ganeng ya. Ampuramanya, mudah-mudahan masing panjang umurnya. Batur mah geus parah tinggal emak bae sorangannya. Hampura dak karena geus nini-nini. Pan geus nini-nini mah kitu kadang-kadang kurang deng, aju salah paham. Kiai ngomong kencang pada nyarekanan. Aju aing ngomong ancat teh kadenge kudu bari di toel bae layar sentuhnya. Naik ojek ka maja kuat merekang-merekang. Atuh kancing tukang ojek lalesotan. Atuh ngaran ini rek ngising kasolokan can ke datang kasolokan samping seluhur dada. Nyamanya. Iya teruskan ulah ya. Ampura bahagia lah, 1 juta saudara teuing lah. Aku mah daripada aing tinggalkan penghadir. Guys, dengekeun kabehan. Sok alam dunia kos kieu, ieu urang-urang keneh. Hese amat nya nama nyieun sumur cenah ieu teh aya caian. Sumur bor 60 meter kalaka saat kunaon ieu atuh pantatangkal ku dia ditebangan. Baheula mah di lumur loba kadu aya nama eueuh, pan tinggal tunggulna ku dia ditebangan. Bener teu? Wih, becek amat ieu lembur. Atuh itu pan digalian ku dia taneuhna. Bener teu? Ih, ulah nyalakeun juri, guys. Lihat alam dunia semesta ini sudah tidak seimbang. Seakan-akan mereka protes dengan penghuninya. Baheula marek nyawa bulan ber sebab musim hujan bermah. Desember, Oktober, September, November hujan. Kedatang ke bulan Maret ret raat baheula. Ih, ayeuna mah bulanan ge hujan-hujan bae. Rek Agustus, Juni, Juli, Juhra. Ya jauh saudah. Pertanyaanana, kunaon ieu cuaca geus teu ngatur? Pan sarariahna geus teu beunang diatur. Ngising sasretna bae. Yalah. Tengah peuting hayang ngising, sieun keluar, ngising na helm. Punten bunya. Baheula mah eta setengah genep memeh magrib sasalawatan. Nya. Benar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imamau wa rahmah Allahumma minhu ma nasina wa 'allimna min warzuqna tilawah ana al-laili waj'alhu lana huj ya rabbal heubeul mah eta heubeul lamun jam 5 sore make calana isina eta kabatur geus ngaharebet pamudana ge make samping ayeuna mah pamudana eueuh geus ulin malam minggu ka ditu Taman Galong aju aki-akina eueuh telat lempangna ge pan dihitungan aya budak leutik recet di masjid digebah ku DKE ulah kumaha aja bahaji teh cenah garaneng atuh sianan teu ngalaman leutik boga sia keur leutik leuwih parah ti kitu coba ge jadi orang peka lembutut coba ge sing peka aing ngomong teh di pikiran dengan segala deh aing ulah sok nyacahkeun pakaya hareupeun teu gablek sakit men nu
Nu miskin mah eta nempo nu ngakan roti bakar bae ge lep-lepan kada eta. Siam. Ieu mah hampurannya, ieu mah pamikiran aing bae nu bodohnya. Dengekeun sia, Bikang. Ai boga hakaneun nanaeun, ulah sok diasupkeun kana status goblok. Mun tama dararia kana statuskeun aya nu ngomen dibere ku sia dianteuran. Kudu diaget. Teu anggeus barang hakan. Ulahnya, ulah. Pan eta dina HP teh apan? Aya mah kolot, aya dulur misan. Aya sasapihannya. Aing nu sok nyeri hate eta, mang nyerikeun kitu maksudna. Sok aya eta Bikang, pas ya jeung salakina kuat di-upload. Bedul cenah boga salaki kabelejog. Dalam eta dalam eta boga salaki kabelejog. Na status kitu bae. Eueuh buntut eueuh hulu. Oh no. Ulahnya kudu sing peka hirup manya. Ieu alam dunia ieu geus teu ngatur, urangna pan geus teu beunang diatur. Dahar bege urang mah teu ngatur, baheula mah teh lamun magrib teu wani ngakan kejo, jaceuna lamun barang hakan ti poting, sok boga panyakit amis daging, panyakit gula teh kencing manis. Atuh wayah digiling digerakkeun awak, diheeskeun. Atuh panu ayeuna mah henteu. Satungtung can melag ti koroma. Isuk-isuk goreng kejo, datang ka beurang cuangki. Dohor mah seblak. Kememeh molor nyari make Indomie. Atuh heuh. Matakan warakeun ge panyakit alabatan aki-aki. Pamuda boga panyakit encok. Aju barang hakan dibatas ku pangeran. Sate embe teu meunang darah tinggi. Sayur kacang ulah asam urat. Kadu bage nu amis teu meunang gula. Aju panyabna undur-undur. Eta kalakuan saha atuh nyalahkeun setan dusun. Ieu mah dia nu panyakitan nyalahkeun batur. Ih, jalma riweuh. Beuh cenah dagang rehe jigana cenah aya nu ngawuran taruh kuburan. Nanaeunan teh sia. Kumaha cenah Pak Haji supaya dagang rame? Belum warungna. Ai ku pusing. Aju aya datang ka aing. Pak Haji kumaha cenah ieu? Ti sabrak ujung hujan cenah. Ieu dagang ngarehean, jigana mah nu ngajailan. Emang dagang naon teh? Dagang es. Atuh. Mun teu cair bae eta mah. Sok lalieur aing mikiran ngabandungan jelema. Pasea bae jeung salaki babasaan dijailan ku popotongan. Insyaallah. Coba ge ngomongna sing rasional. Pukuna matak dia dipicen ge kudu teu beukieun ka hulu dia. Cenah ngajailan mending isangan kala. Pugu nyeri. Coba ge sing rasional ge. Ieu teruskeun ulah ngajai ngacaprak ieu. Kaheula can datang kana Isra Mi'raj tuman. Eureun jam 1 teh paeh-paeh kiai. Atuh biasa kumaha sih? Atuh ieu mah pemain muda ieu batu-batana ge alkalin. Alam dunia cuaca geus teu ngatur sebab urangna geus teu beunang diatur. Ieu punten nya, punten ieu. Ieu lamun hiji lain suudzon nya hampurabah. Kajenteng sempureun kota santri. Nu masantena mah urang jauh. Urang dieu nama teh biasa bae. Wanita rohana aing. Eta hulu dia eta make peci kos kitu. Wanita gerak dia sia wanita rohana aing. Lain nu kieu mah alam taro, mabal kana alam nasr gerak. Iya atuh aing mah ngomong bener jatuh bener mah aing mau jadi kiai. Sempureun mah cenah negara santri, atuh nu masantena mah dong-dongan urang jauh. Urang dia nama nu kararieu. Penjahat. Yuk dengekeun ieu lembur, ieu acara ulah jadi seremonial tahunan doang, kudu aya perubahan. Pan ieu lamun dipariksa hiji-hijinya. Buah mah eta Fatihah ge teu balener Ieu mah maca Fatihah ti orok nepikeun ka minantuan wala bedo. Urang mah eta sempureun, isina mah ngadengena
Sempureun deket ka mana ka Sampura atuh lembur abuya ti baheula ge. Ai maca Fatihah wala bedong. Awas dia pemuda, rek kawin dia, ditanya syahadat ku panghulu. Syahadat at-tahiyat. Cik panghulu goblok. Sia urang sempurun teh nyaho syahadat, kalah at-tahiyat tuh. Panghulu sabar, kage syahadat maka panggih di tengah nya. Alam dunia geus teu ngatur gara-gara urang na geus teu beunang diatur. Pajuh maung dia kayak gitu. Masya Allah, nasib aing ku goreng-goreng teh nya. Iya mah Haji Asep pakai cocokan. Geus dengekeun Bu. Eta dengekeun nya. Eta anu aya galian taneuh teh naon ngaranna di hareup teh? Pangrasa eta aya musola anyar belah kiri eta. Tapi mun magrib eta lobana deket Toronton bae. Emang kiblatna pindah kana Toronton. Sok teu seubeuh melengak aing mah. Aya ilu ka masjid ka musola, ilu kieu. Teu boga pikiran dia. Urangna geus teu beunang diat. Pan urang mah salat Isya nungguan iklan heula. Ngalawudu karage make mukena memeh usoli cik anakna, "Mak taram." Atuh nagok make mukena doang pocong mah. Kunaon sia kieu? Teruskeun tah ulah ieu. Bae. Geus, balik deui. Mudah-mudahan urang sing dibere rasa sieun jeung izin ka Gusti. Ka mana eta teh? Ya, dulur teruskeun. Ieu urang ngaji rasanya, atuh jeung masyarakat mah ulah kudu luhur-luhur ngajina lah. Ngaji kieu bae ge nya. Nu penting mah jelek kana hulu angen. Minimal kieu atuh beres ti dieu daek-daek salat, heula izin ka Allah mah jata ka tempoy atuh izin-izin ka anak teh. Hayang boga anak soleh. Tah, hayang boga anak soleh ulah ngomong doang hulu dia. Asal tiap azan bae anak cekel leungeunna, bawa ka masjid sia merek balik deui elos. Itu boga polo mah nya. Teuing tungguan bae anaknya antar jemput. Mentanya kunaon sia di dinya? Aing mah Grab doang. Kupingkeun ya teh. Ieu urang keur ngaji rasa. Nyaho bubuahan. Baheula mah munahan aya cara. Ya urang keur ngaji rasanya. Jate teh ngaji tiap minggu ja. Pangajian di masjid ngawer-wer tapi doang nu eueuh tapakan teh nya. Doang eueuh tapakan. Wayah magrib sanekala kalah siling saliksik di hareupeun imam. Teu patut dia mah. Kami mah baheula kokolot. Ceng sia lamun neangan pibibiteun cenah. Ulah nu sok nyaliksik wayah magrib di buruan cenah. Sok aya bahasa kitu baheula mah eta. Artina mah bisa pajah jurig gitu. Paham? Ieu urang keur ngaji rasa. Baheula mah pan eta nya pepelakan tina petet lin. Nya petet. Petet teh kieu aki-aki ngising di kebon. Sled bae dikorehan ku kotok, sike kacapian. Kahujanan cus bejadi. Naon eta? Petet, nyaho berarti saya nyaho kain. Hampura bah, atuh jeung masyarakat mah kudu kieu, celek. Nek ngajurus ngadaile ka harti moal.
Atuh ngaji mah teu kudu pinter-pinter, nu penting mah hati ku polo. Eta tah mah nek resep teh teu sabodo aing mah wau henteu. Nu penting aing balik mah cair belah. Terus kan ya. Ya aing penting teh moal ditewak polisi. Pancena sok teu menang lewat jam 11 aya corona lin. Henteu meureun nya. Oh henteu. Geus dengekeun. Nyawa petet. Bapak kolot urang baheula melak petet manggo, melak petet nangka, petet buah di kebon. Engke cenah sia geus gede kalak tuh sia. 15 tahun karena kaala eta buahna. Lila baheula mah eta pepelakan kajadi kabuahan. Matakan hayang jeruk bae ge baheula mah kudu karangkas. Baheula mah makan jeruk sore, bau makan jeruk cenah. Jelema sugi. Makana ge bolu. Baheula mah eta mun nganjang akan bolu, bedul gagah eta. Baheula mah pepelakan hese kajadi sebab tina petet matakan hayang jeruk bae ge kudu karangkas. Baheula ngeun kajen teuing bubuahan hese kajadi lila tapi rasana pan baheula mah nya nu gagah. Budak santri ngalasuluh can ngakan kejo ti kobong can sarapan datang ka leuweung manggihan harendong negeri ngakan harendong negeri jadi lok ngurus beuteung baheula mah. Aju kalap kacapinan kada kuntulin anu koneng da. Ngusulah gedang ganeng kolot boga pikiran. Adenge ku anak naon. Eta tilok mulas beuteung baheula mah. Allahu Akbar. Ayeuna coba pikiran, pepelakan tereh kajadi. Ayeuna mah urang binihna ge pan sok diiderkeun teh dina losbak teh doang tahu bulat wakwau. Meuli urang binihna 80.000, diingkeun be dihareup dina dreum menang ngeureut, can dipindahkeun ka kebon. 8 bulan geus aya buahan. Matakan bubuahan tereh kajadi ayeuna mah. Hayang jeruk bae mah teu kudu karangkas bitung, dimaja ge ngaleuyah ta jeruk. Ngeun rasa nu geus eueuh teu kudoang baheula. Sok pariksaan. Buah harum manis, Harum manis. Ngaranna doang harum manis, dia akan mahasem. Jeruk sankis menang kondengan doang, dia akan mahasem Anggur merah, minantung anggur mitoha marah. Dia akan mahasem. Termasuk tai ucing. Kadu bege kadu Excelnya. Excel bener. Tiis. Pertanyaan anak, kunaon ieu rasa bubuahan geus leungit teu doang baheula. Jawabana rasa hate jalemana ka Allah nu geus leungit, eueuh sieun, eueuh izin ta ka pangeran. Pan jalema zaman kiwari mah bah sieun keneh kana larangan bulan daripada kana larangan pangeran. Bener teu? Nek hajat poe Salasa, "Weh, larangan bulan, teh ka mana eta? Larangan bulan." Geser ka poe Rebo. Lebah ditanya, hiburan naon? Eksotik. Nahan dia. Itu besok manggih di jalan. Sekumadara ria bela. Di cara mapan kalah karek pasnya ada nyaramna. Berarti urang mah sieun keneh kana larangan bulan daripada kana larangan eta. Tah matakan ai meuli jeruk hasem ulah sok nyarekanan pedagang jeruk ya sia ilu ngagulaan henteu. Hese pan awe mah nya balanja bawang balanja tomat dina naon geus sakilo sok nambahan sorangan najis aja eta. Tah. Pertanyaanana, wah, tereh nyabat kana Isra Mi'raj. Tereh balik. Sok sampai jam mara di dieu ngaos nama. Hah? Nek dagang tapai mah. Urang tarisi. Aing di center ieu nya. Bo dikepung kurang tarisi ka aing mah ya. Allah, Bu, dah. Pertanyaanna Pak Haji, tadi geus dibahas bahwa orang hirup kudu boga rarasaan, urang kudu boga pikiran. Jah hirup mah moal lila bakal paeh. Paeh mah teu juang jeung. Sugan ieu mah geus kolot, hembat, henteu. Kumaha hayangna Gusti Allah bae. Ajal malamun nek datang la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun,
teu bisa dipajukeun, teu bisa dipundurkeun. Misal yo RT ngising di kebon, sled. Jol be malaikat Ijrail, cik RT. Saeta. Ijrail, bu RT. Hai. Aju RT pura-pura bego teh ya, cik RT. Ijrail punten rek nyabut nyawa saha, cik Ijrail. Polongo, nu ngising lagi dia doang sorangan. Ya dialah. Cik RT Ampurail, kumaha mun musyawarah 86. Kumaha tungguan ngisang heula nya. Teu peduli, embat. Urusan ngisang mah belakangan. Makana ulah gagapa. Cik pamuda, ngora keneh batu baterena epredi. Teu ngora tekolot paeh mah. Ja umur mah ajal ibarat dapuran awi, butuh lalap iwung nu diala. Makana sing bener pamuda bisi diala iwung. Eueuh jeung tali hinis nu diala, eueuh jeung tihang nu kolot nu ditebang, umur mah ibarat daun kalapa, teu setiap nu murag baralak urang rek hajat mah janur nu koneng nu diala. Kananya sing daek salat. Awas ieu pamuda, ngomong marajaban Isra Mi'raj memperingati salat, ieu mah panitiana ge salat magrib. Henteu, isah henteu, subuh kaberangan. Mah. Ikut boga pikiran hirup maka. Bener. Pertanyaanana Pak Haji, geus dibejakeun nu teu salat kana neraka. Geus dibejakeun nu migawe dosa bakal disiksa. Ngahaja-haja ninggalkeun salat sawaktu be dohor doang misal. Jalmana geus balik akil, sengaja ninggalkeun salat diqodoan henteu ditobatan henteu. Gusti Allah teu ngahampura sampai ka paehna. Eta dikeumna ge di neraka 500 tahun ulah macam-macam sia, sawaktu doang. Kalikeun ku sia sabarak waktu sia tinggal. Kalikeun mah jang geus gede hop ge gerak. Kalikeun gerak, ayo gerak. Allahu Akbar. Pertanyaanna kita sudah tahu meninggalkan salat sanksinya demikian. Tapi kunaon ieu kana salat ngedul bae alhabatan nanjak gunung karang. Ada apa dengan cinta? Aya naon masalahna? Ipan kudu dibejakeun masalahna. Pan lamun sia nek berobat ka dokter, moal langsung dibere obat, dipariksa heula. Apa penyakitnya? Mejur Pak Mantri, mejur. Dibere diapet atuh heula. Atuh dokter bolon burung datang-datang dibere bodrek, mugu batur penyakit mulus botong. Teu nyambung. Katakan kiai memeh nerangkeun solusi, bejer beaskeun masalahna. Pertanyaanana kunaon? Ongko manyaho ninggalkeun salat dosa, sanksi rakana berat, kiai ngawer-wer bae nitahan salat, tapi kunaon eta nu salat ngedul bae kana salat ngedul. Ieu pertanyaanana, kunaon sebabna eta kana salat berat bae. Ngomong mah, mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh. Ai bapana gapleh bae. Yuk, jawabana urang buka riwayat Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad. Baginda Rasulullah Muhammad. Hadirin sekalian, eta Nabi Muhammad ketika rek berangkat Isra Mi'raj, horeng Nabi Muhammad mah dijemput. Berarti Nabi Muhammad tamu kehormatan Gusti. Nu ngajemput nage malaikat lain RT. Malaikat lah. Lain RT. RT mah kadang-kadang nasibna goreng bae. Di sensus mah kabeh di data BLT. Nu meunang mah saparo. Ajupan RT pakai pelarian. Tete. Ang goreng-goreng na nasib hirup mah jadi RT. Gawe mah pangcapena nanaon RT. Lebah berkat mah dibikin ka kiai mata RT molotot. Gaji teh jelas. Asal hirup eta nya. Naon ieu? Teruskeun tahu lah ya. Atuh balik baik itu. Bu. Nu ngajemput Nabi Muhammad mah malaikat. Ai malaikat saha? Atuh lain saha? Makhluk Allah, doang teteh. Teteh menang nyieun Allah.
Malaikat ge menang nyieun Gusti. Ngan beda jeung teteh. Malaikat mah tilok emam, teteh mah barang hakan bae. Malaikat mah tilok ngarokok, dia merek molor ge. Geus ngebul bener anjang. Malaikat mah tilok ngaleueut, kakak mah ngopi be ngopi. Biar grup tidak sepi, yang penting ngopi. Ampun, aing. Aing mah paur paeh kudu disuguhan kopi dia dah. Malaikat mah tara dahar urang mah barang pajuh bae. Malaikat mah tara eueut urang mah inum bae. Malaikat mah tilok hees ulang mah sare. Aja eta malaikat nanaeunan bae. Hees henteu salat eta, hees henteu dahar henteu nginum henteu nanaeunan bae malaikat. Kan teh mah kitu ngomongna. Aju burung nanaeunan bae tah gawean. Yaf'aluna ma yu'marun. Pagawean malaikat mah nurut bae ka Gusti. Cik Allah siama pagaweana salat sunah bae, atuh salat sunah bae teureun-eureun teu kapotong iklan. Jik Gusti Allah dia mah babacana subhanallah bae nya, atuh saumur hidup kitu bae. Jadi nu ngajemput Nabi Muhammad mah malaikat, makhluk anu paling taat ka Gusti. Eta nandakeun bahwa Nabi Muhammad nage nu dijemputna makhluk paling taat ka Gusti. Malaikat aya sabaraha ngaji? Malaikat nyaona 10 bae maneh mah. La ya'lamu kathratahum illallah. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat saking banyaknya illallahu kecuali Allah. Ngeun wajib dikanyahokeun aya 10 Jibril. Mingkail salah denge siapa. Kitu tah sok dadengean. Lain Mingkail, Mika. Sok salah denge ge. Doang nini. Budak sae tanu kasurupan, atuh geura dibacakeun ayat kursi. Ayat bangku meureun. Jibril Mikail Munkar Raqib. Eta sia sanajan gogorowokan bari geus gede, malah mas sekolahna ge mahasiswa sampai ka jadi sarnaja. Haju cicing bela kumaha mah sih. Sanajan nyalon lurah 3 kali menang bae. Tapi teu apal ka malaikat nu 10, teu wau, teu nyaho. Doraka sia. Matakan hirup mah teu cukup kuboga imah 3 tingkat luhur beurit handap bebek. Hirup mah teu cukup kuboga mobil, hirup mah teu cukup kuboga pamajikan geulis, kudu ngaji. Ngaji teh lain jeung adukeuneun, ngaji mah jeung ngararasa awak supaya ngaleungitkeun rasa awak pangbenerna. Kitu ngaji mah. Jasana ngaji mah beda jeung dahar. Dahar mah rek mirasa rek henteu, dihakan mah 2 piring ngemplan sababatak. Aya salat mah kajenteng sia salat, aya teh jeung elmuna mah ibadah atuh moal ditarima ku Allah. Mana salat teh jeung elmuna? Seperti teteh salat hitut tapi terus bae teu eureun. Nah eta teh jeung elmuna eta. Aju beres uluk salam ditanya ku tukangeuna, goblok, dia mah salat hitut terus bae. Masalah buat lo. Atuh lain masalah kitu, pan batal hitut mah. Goblok, sing bener ge Mas Andrena. Aing mah heula Mas Andren 5 tahun, cik dina parukunan batal wudu aya 5, pan hitut lagi karak hiji 4 deui aing. Eta salat teu jeung ilmuna. Kekeh heula ieu jawaban tina pertanyaan nu tadi. Kunaon ongko nyaho salat wajib nu teu salat kana raka tapi kana salat ngedul. Eta urang lamun ka pasar maja ngalewat masjid kan? Ngalewat masjid. Tapi kadang-kadang bae ka masjid teh daekeun asup. Henteu maksudna hayang nanya, emang aya maung di masjid? Hah? Doang urang ngalewat kuburan gitu.
Paling setahun sekali jarah. Eta di masjid aya naonan gitu. Aya orai sanca gitu. Eta doangna di masjid mah aya ruha kan panasna. Saminggu sakali ke masjid Jumat doang nu khotbahna lila teuing cak-cak bae. Waduh atuh kopi tis ya mah. Eta sungutnya. Doangna teu bisa diajak musyawarah eta kana ibadah mah doangna eta. Dipikir-pikir mah nya ka surga mah eta ka masjid jatilok ngarcisnya. Bener teu? Urang ulin mah eta ka Tangerang ka Citra Maja nongkrong eta kudu make duit eta. Tapi jigana moalilan we eta mah moalila eta. Saksian ku sia nya moalilan we eta mah moal. Nasibnya ngimpi ngising aing ceramah ka dieu kos kieu. Mun nyaho kieu aing mau dilocok dah. Teruskeun nya. Eta Nabi Muhammad memeh Isra Mi'raj dibersihan heula jarek panggih jeung zat Allah nu Maha bersih. Dibersihan heula buktina pan aya proses pembedahan. Rasul teh ku malaikat dibedah min sughri nahrihi ila asfali batnihi. Dimulai tenggorokan nepi kana patuangan palihandap. Dibele, dicandak qalbuna, dicandak hatena. Wa naza'a ma kana bihi minal adza. Ada yang dibuang kotoran dari kalbunya Rasul. Apa itu? Hiya ulqatun sauda, noda hitam. Pertanyaan anak, kenapa noda hitam dari hati Rasul dibuang? Sebab noda hitam itu base campnya setan, markasna setan. Jadi lamun setan rek ngagoda ka jelema, asupna kana hate, enteupna dina noda hitam, ngagoda kumaha supaya ulah salat. Matakan urang eta lamun can salat Isya be nonton TV, pararanas tonggong bareurat kana matanya. Tapi lamun geus kala wudu be jamata cengharnya. Benar. Eta setan lamun ngagoda ka jelema asupna kana hate eunteup dina noda hitam. Katakannya boga duit jutaan, mikiranna ieu ngadepean motor be ngadepean mobil. Teu dipikiran setorana. Tapi doangna eta. Nya. Masjid rek direhab mah eta 4 juta. Oh eta. Mobil water paling leutik 15 juta DP eta mobil kol. Tapi doangna eta ngadepean ka masjid mah hulap. Rajaban bae ge tatangga mah 300.000, ieu mah masjid kotok nu muyung. Kumaha sih eta? Nya rek eka arek korban nawar embe 3.500.000 ditawar 3.300.000 teu dibikeun kudu boga embe malang 200 kuat teu jadi meuli embena. Kalah dibikeun kana beulikeun kana HP. Eta mata sia pecak itu. Loba anu matana beuntat tapi hatena pecak. Padahal kajenting si HP bagus, siapa mah HP mau diasupkeun kana gulungan kain boy moal. Kumaha sih rarepeh kieu? Maksudna ngarasa tak kumaha sih ya? Jujur be sih jujur. Katakan dari lubuk hati yang paling dalam, jangan pernah ada dusta di antara kita. Ganeng sih kula rek nanya nya, ieu kula rek nanya. Kadang-kadang eta pamajikan ka salaki sok mere pilihan anu menyesatkan. Katempo salaki mere duit ka mana? Kuat dipolototan. Hayo gora, rek milih mas sia, rek milih aing pamajikan sia. Bikang goblok eta. Aing rek nanya ka sia. Aing nu ngajurukeun ngalahirkeun salaki sia, sia tak mana? Mana? Aju nu ngisangan salaki sia keur orok saha? Nu marene datang ka HS kerek? Mana? Anu ngajarkeun lempang? Mana? Haju anu matas disunat nyeri ngahihidan saha? Mana deui bae? Nu ngajarkeun ngomong? Nu ngahuapan?
Mana? Haju lamun salaki sia gawe, duitna kusaha? Kusia. Nanti biada beta bikang. Awas, mulai main kasar aing ya. Ulah disangka aing ke melo dia aing. Di mana nuranimu? Najis aing. Atuh piraku naik ilung ngabesan jeung tatangga kumanehna mah sohor ngajak salaki naik mobil Innova bari menang nyewa indungna mah hayang ilu kokoseran diingkeunna losmak hijikeun jeung kalapa dia coba yuk main perasaan yuk eta setan ngagoda anak hate enteupna dina noda hitam. Matakan Rasul manoda hitam tina hatena dipikeun ku malaikat sehingga syaitan setan jeung incu-incuna teu bisa ngagoda ka Rasulullah Muhammad. Jurig ngiliwuri setan mindah rupa moal bisa ngarupakeun wajah Rasulullah Muhammad. Bagaimana dengan kita? Nah, urang mah termasuk cucurut nu di tukangan panggung ya. Ya, urang mah termasuk ya Haji Asep ya. Indung cucurut. Ya, termasuk nu ceramah ya. Kajenting make jubah ya, doang Batman. Tina hatena teu dipikeun noda hitamna urang kabeh teu dipikeun noda hitamna matakan setan laluasa ka urang ngagoda. Ya, setan asup kana hate urang loba asal rek harup salat loba jasa eta setan asup ya. Berat makana berat. Kumaha HP lemot. Eta HP ge lamun ngeheng dipencet 5 bijil salapan horeng jempol gede teuing. Geus mah HP rejeungan. HP-nya eta sok lemot ngeheng. Eta sebab filena loba teuing teu imbang jeung RAM. Sian paketan mah. Hotspot. Ya. Dengekeun kabeh. Urang ge sarua dina noda hitamna ieu bagian software. Lamun softwarena bermasalah, hardwarena ge kena. Sehingga LCD ngeblank. Lamun softwarena loba setanan, noda hitamna loba setanan, atau awakna ge ngajedog bae ka jeung hareupeun masjid. Paling ka masjid ilu diuk di dinya tak. Ieu bari ucang-ucangan. Cik aing doang kuntilanak dia jurig. Bedul doang lah. Tah kajawab ku ayeuna mah, kunaon ieu urang peci mah nyelebek bae tapi lain ngahareupan kiblat, ngahareupan gaplek. Kocok dah. Biasa kiu-kiu. Aduh, masyaallah. Jadi nu mantak urang ieu kana salat ngedul bae, kana ibadah ngedul bae, ulak bae. Aya pertemuan organisasi maka ditu. Kacisoka datang. Masjid mah dilewatan. Bari papanasan kieu teh nya dipoto papanasan. Tapi tadi masjid mah teu kudu kikieuan, kieu doang. Teu kuateun eta kumis gede. Aya naonan eta. Horeng dina hatena noda hitamna loba setan. Setanan jadi kanyahoan nu mantak ngedul bae setana ngagoda berat loba jasa carana solusina usir setana tina kalbuna tina noda hitamna lain di botolan lain di akeup kumaha tanyakeun ka Rasulullah cik Rasul alaikum bila ilaha illallah wal istighfar
فأكثروا منهما فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله والاستغفار. Cik Rasul, alaikum bila ilaha illallah. Cara ngusir setan tina hate sia sing daek maca la ilaha sareng astaghfirullahal fa'aksiru minhuma. Mun bisa sing loba nya macana ja setan age loba jasa pan siam. Siana ge sesetanan Pak. Atuh aja baheula mah wayah magrib sare kala cenah asup ka imam wayah magrib liar Pak. Apa setan age sia. Malah popo-poco ge pangijeng sia sieun ka sia. Fa'aksiru minhuma sing loba macana minimal ba'da salat la ilaha illallah na 165 astagfirullahal azim na 100 naon hubunganna cenah eta la ilaha illallah jeung astagfirullah jeung usir setan sebab fa inna iblis aqala iblis baheula pernah nyarios aing bakal ngahancurkeun masa depan jelema digoda ku aing supaya migawe dosa ka Allah sangkan maturan aing dina sederaka saumur hirup. Tapi jalema oge bisa ngusir aing tina hatena lamun daek maca la ilaha jeung astaghfirullahal azim. Makana lamun ditanya aya eueuh obat pang nafsu salat aya maca la ilaha illallah 165 jeung astagfirullahal sistem kerjana engke setana kabur jacik setan aing sieun kana la ilaha illallah lamun dina hate urang hampang setana geus lalumpatan insyaallah kana salat doang nempo orson engke RTG jam 11 beurang geus nyeklan mik mah geura adan bisi kapihelaan ku batu ya. Matakan ulama di mamana ge ceramah hanya ngorbitkeun la ilaha illallah bae. Najan sia boga pakaya. Paeh keur mikiran pakaya. Saun tanggung jawab husnul khotimah hulu dia. Matakan Haji Asep ceramah di mamana ayeuna mah nek ngadeklarasikeun la ilaha illallah bae. Sebanyak mungkin selamatkan manusia dari suul khotimah. Sebab man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ay ma'al faizin. Jalma anu samemeh ngalepaskeun nyawa dibere kesempatan maca la ilaha illallah bakal diasupkeun ka surga tanpa disiksa heula ku Allah. Nya ulah bosen maca la ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha. Nah, mudah-mudahan urang balik ti dieu sanajan teu kabehan sugan aya 10 20 anu dibere taubatan nasuha ku Allah. Dibere kasadaran nyesel kana kalakuan dosana. Sanajan urang 40 tahun teu ibadah ka Allah ngeun ukur boga iman jeung Islam dina hate urang. Sabulan memeh pae urang dibere tobat ku Allah tobat nasuha. Nyesel kana kalakuan goreng urang, minta hampura ka Gusti Allah ngajalankeun ibadah. Sasungguh-sungguh dirina les bae pae insyaallah taubat nasuha nu sabulan bisa ngahapus kana dosa anu puluhan tahun. Ya Allah, ku karomah Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, karomah para wali kutub, maunat para jalma-jalma soleh, berkah sodakoh di bulan Rajab, mudah-mudahan kabeh nu aya di dieu sing dihampura dosana ku Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hassil maqasidana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitun kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.